Minggu kamari mah urang aya Syekh Aziz di Amerika California lain jelema sambaraga eta masyaallah keur ngobrol nyaritakeun abah tak abahna aya ceurignya masyaallah kadeuleu ku nyana ceurig beres geus ditanya kukula hadir nyaho begitu diajak ziarah ka Pulau Cangkir jeung ngararas aya foto abah di dieu kunyana dikiki ini yang kemarin hadir di Cilongok atuh emang ieu urang Cilongok cek ulah ya Allah nama bisa nempok ke arwah Gusti aku gitulah ahli toriko nu geus jadi Naqsyabandiyah nyana selalu dipantau ku guruna ka mana bae guruna terus memantau nyahoeun guruna bahkan begitu nyana aya di dieu guruna terus ngobrol dipoto anu dideleukeun ka kula sekitar umur 95 tahun nyana guruna yang ka dieu ku sekolot janggotan di dia loba nu janggotan mah ngan beda tuh janggotan tah eta masyaallah zarah ka ditu ka luar batang hordengna ngageser tek 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 Habib Lutfi Syekh Zaid jeung nyana ngageser cek Habib Lutfi aduh Habib Sahibul Makbarah Abdurrahman cinta senengeun ka Syekh Aziz Masya Allah jadi merenya nama jeung para arwah teh ngobrol kos Haji Pendi jeung kuntilanak itu sama akom itu mama kom lah itu ieu ieu atuh mantak diangkat nyana pernah diangkat jadi panglima setan alhamdulillah geus resmi nya panglima setan kanyawanana mun aya bangunan gitu bangunan 2 tingkat atau 3 tingkat teu dieusikan nu ngeusiana setan teh bangunan mah kos kitu teh rohna imah adalah penghuni ketika eueuh diganti tah khusus setan aya Haji Pendi kan ya tek setan ka nyingkir cek setan kenapa ada panglima keur kieu mah nyana marah ka kula diangkat kitu marah kiai sembarangan bae jaga marah ka kula masalah kula seuri bae kula seuri sebab kula ge nang informasi enti kapten setan kula seuri masalah nyana can pahameun bae marah pas aya awewe si mbak dicetrek gitu trek suit towel nah panglima setan nya di imah main remote TV eta kerja di panglima setan bang kumaha gitu loh aju ngaku nya atuh ikut imah teh aya piagam neng geus penghargaan urang tes kabehan lainnya nama jadi panglima setan ge anu kuduna mah tauhid kapan anu gulak-gilak di jero hate urang teh anu kuduna mah syariat tu gulak-gilak di jero hate urang teh anu ngamaenkeun urang teh kuduna mah tauhid syariat tetapi urang teh kapan dipaenkeun teh ku nafsu ai nafsu kendaraan setan berarti urang teh panglima setan mejeuna aya nu leuwih dahsyat tibatannya aja di dia Haji Pendi aya lamun Haji Pendi diangkat panglima aya rajana di dia saha cenah ge alah loba lah pokona mah ulah kaget Haji Pendi tetep Haji Pendi mah rada bawahan saya teh aya rajana di dia raja setan di dia aya mana lah pokona mah engke cenah hayang nyaho belah hareup apa kanan apa kiri belah kiri kabeh deukeut apa jauh ngarendeng
Ieu keur carita urang kabehan teh ya jadi panglima setan sebab ngahayu-hayu ka hayang setan. Urang disebut panglima setan mah embung ai kalakuan horengan urang. Atuh Ki Haji mending nguntilok maca Quran osok nge-SMS ka jahe emang lain setan. Aya bae papanjigana. Saya tak lah lain sasaha. Jurig punya na jurig. Aduh Gusti Allah. Mantap ieu pencucian otak ieu kuari di dieu teh. Oh, aing horenganan jadi kepala setan, panglima setan, raja setan. Ngaku kuari jah. Mun can dijabarkeun teh rek ngaku. Teh ngaku barang geus dijabarkeun jah horenganan. Itu mantap kula teh asa-asa ngomong jeger-jeger bae. Emang kurang kula jelema ieu setan da masalah. Sapira ngomong jeung setan atuh. Lah murunan kiai ge setan atuh gitulah meureun. Terus sesama setan jangan saling mendahului lah. Aduh Gusti Allah, mudah-mudahan urang disalametkeun tina godaan setan. Nu mantak urang ngaji ge supaya urang jauh ti setan. Aya nu kieu kiai pancena kula maca Quran bae tapi tuyul lasu. Cenah tuyul embungeun ka Quran mah. Siana akur. Jeung tuyul. Pet. Atuh maca Qur'anna karena Allah apa lain? Heuh nya atuh asal teu karena Allah berarti eta setan. Kitu bae sih ulah SS. Kos kori. Eta teh ngumpat tapi karena Allah masalah bisa cara kan bisa. Da ieu keur carita baheula di alam arwah dikaluarkeun seluruh roh. Mimiti roh nu pertama teh begitu keluar ini adalah ahli surga. Geus wa bi amali ahli jannah ya'malun. Kaluarkeun deui ku Gusti Allah diusap tonggong Kangjeng Nabi Adam. Tak kalah luar kabeh. Ieu mah pinaraka. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah. Wa bi amali ahli nar ya'malun. Allah karim. Jadi geus jelas. Anu pisorgaeun geus ditarget ku Allah sekian triliun. Anu ahli neraka sekian geus moal pahili moal. Dasar tiba heulana neraka bae. Dasar tiba heulana surga bae geus moal pahili. Allah karim. Enta karisi. Taju kumaha tuh henteu kumaha bedana urang bisa kuari ningali lamun salila hirup danyana goreng we komo eta mah geus kafir mah geus jelas kafir sagala munafik musyrik geus jelas. Teriak iman, ieu nu iman ya teh tita salat embung, tita puasa embung, tita zakat embung, tita haji embung. Iman mah iman, ge neraka kene. Ngan aya pupurieun aya ieu mah deres. Tapi lamun nu bagus pisorgaeun asli mah diajak maksiat embung. Embung, panakol tongtorong geus diceklan bae ku nya. Oh, geus naon tongtorong aing mah ieu sagadeng deui 10 menit deui, 10 menit boy hebat jasa. Hebat pisorgaeun berarti tongtorong. Beres nongkrong balik. Pareng dibayar tambahnya nama. Asal waktu nabeh dibayar salat mah henteu betul beres. Teu beres tambah urang Cikupat teu beres. Eta mah deres nongkrong azan, aya nu azan gitu aja. Azan sarua. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Beres datang kagus la ilaha illallah Allahumma rabb hadina wa nyana dula. Balik. Eta buajin tolol nya sabajin. Jadi berarti kan eta mah ngaranna kos kitu mah lamun di terminal mah naon? Bandung. Ayo Bandung. Pinu hatinya mah teu milu. Cala terminal. Artinya geus sarua cara salat. Masyaallah. Kumaha cenah kieu teh cara salat ku situ. Neraka semua bae. Aduh. Ya. Arwah. Darurun tek
diasupkeun deui ku Gusti Allah plak tinggal ke hiji-hiji melalui zuriat-zuriatah Kanjeng Nabi Adam tak datang ka ayeuna selama aya keneh arwah nu baheula encan anggeus moal ka kiamat ke geus anggeus karena kiamat masyaallah huru-hara geus diayakeun kabeh Nabi anu pertama ke umat takos kieu ke datang deui Nabi umat takos kieu ke terakhir ke Nabi Kanjeng Nabi Isa umat takos kieu terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baheula urang kabehan arwah geus ngaku di payunan Gusti cek Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna nu mantak Gusti Allah teh nyaksikeun heula kala katauhidan supaya engke nyana di akhirat teh ulah ngarasula hiji Allah yaqulu ulah ngaromong nyana yaumal kiamat dijaga pae kiamat ketika dihisab teh ulah ngomong inna kunna an hadza ghafilin Gusti ieu teh neraka teh jang saha cak malaikat jang sia nah atuh ajmaka di kanarakakeun Gusti apaan sia teh iman ka aing apaan Gusti abdi teh poho sehingga abdi teh nyaho kana tauhid apaan aing geus kirim Rasul abdi teh zamanna jeung Rasul teh kapan jauh Gusti Rasul mah baheula tahun genep ratusan Hijriyah tahun genep ratusan Masehi ai abdi mah ayana tahun 2000 tahun 2015 jauh kan Nabi pan aya Ki Pudoli ayo sia kadenge Gusti Ki Pudoli jauh pan aya di TV kecepot ayo sia mana cepotna ayo tuh datang ke cepot sia dakwah lain wallahu alam ya sewa terserah jana geus ka ditu ngan aya tanda-tanda unggal lembur mantak diayakeun utusan eta ustad anu eta utusan endeu kumaha ngahelakna cenah abdi mah di kota baheula aya kiai sejuta umat deui kurang kumaha sih ayo mantak di kota ge diaya-ayakeun ku Allah supaya engke ieu kafir teh ulah ngomong inna kunna an hadza ghafilin kami mah Gusti ieu nu mantap teh iman teh poho sehingga kami teu nauhid ketak ulah datang ka dinya nu mantap baheula di alam arwah ditanya heula alastu bi rabbikum qalu bala syahid hiji nomor kedua yaqulu innama asyraka abauna min qabl jaga di akhirat begitu dihisab teh kapirin teh kapan geus digrupkeun teh nama geus bakal didorong make seuneu ka neraka tidinya ngaromong Gusti abdi kunaon nu mantak di ka neraka teu nauhidkeun nu mantak abdi teu nauhidkeun kan abdi manuturkeun bapa moyang abdi ja bapa moyang abdi ge bapa abdi ka gereja bapa abdi ka gereja bapa kolot abdi ka gereja anu ka gereja apan bapa moyang abdi teh ka kelenteng bapa moyang abdi ka kelenteng abdi panuturkeun Gusti jameureunanan bapa-bapa abdi jeung emak-emak abdi uyut-uyut abdi anu ka gereja bapa moyang abdi anu ka kelenteng tah Gusti panwakunna dzurriyyatan min ba'dihim abdi masa kadar anak cucu sabada bapa-bapa masa si abdi kudu dikanarakakeun apa tuh likuna bima fa'alal mubtilun apakah Gusti bakal nyiksa kalau pagawean bapak-bapak moyang abdi anu saralah tah bapak atau nu kudu disiksa mah abdi mah teu kudu disiksa ya abdi mah dutukeun bapak ku embung-embungna ka neraka ka bapak ge nyana ngeuseuh-ngeuseuhkeun kumaha coba masyaallah kan
Ya Allah ya Rabb. Dikumaha. Kudu bae abdi disiksa Gusti. Dibelem ka neraka. Pan abdi masa kadar nuturkeun bapa, nuturkeun emak. Beda bapa abdi ka Katolik, Katolik abdi ka gereja. Bapa abdi teh Kristen, abdi ka gereja. Bapa abdi teh Protestan, abdi ka gereja. Atuh udah disiksa bapa abdi bae, abdi mah ulah disiksa Gusti. Masa atuh abdi teh naon? Supaya ulah ngomong kos gitu jaga di akhirat. Ku Gusti Allah dikaluarkeun heula eta arwah. Tak. Ditanya, "Alastu birabbikum?" Pan geus kajawab. Qalu bala syahid anta rabbuna syahidna. Ayo. Sia nuturkeun bapa moyang sia. Sehingga sia embung dikanarakakeun. Cuci tangan sia. Embung nuturkeun bapa moyang sia. Ngesekeun bapa moyang sia. Hah? Dek yeun hujah seperti gitu. Tidak bisa. Pan Gusti kunaon? Pan sia geus maca syahadat baheula di alam arwah ku aing waktu ditanya. Pan sia geus ngaku. Qalu syahid. Bala syahid. Sia geus ngaku. Gusti abdi teh pan pohoan eta mah jadi alam arwah. Abdi mah pan kuari di alam dunia geningan pan pohoan. Pan aya nanya aing. Pan abdi mah jauh ka nabi. Wa tadzkiru bihi ala lisani sahibil mujiza qaimun maqama dzikrihi fin nufus. Ngelingan kana katauhidan melalui lisan Kangjeng Nabi. Nabi terakhir Nabi Kangjeng Nabi Muhammad. Dilanjutkan ku para wali-wali Allah, dilanjutkan ku para solihin, dilanjutkan ku para ulama. Sang kilang kuari ulama jarore ge ngomong nama Allah bae. Sanajan nyana di Golkar tetep Allah. Sanajan nyana PDI Allah bae. Sanajan nyana di organisasi ilu teu bararuh tetep bae Allah kadenge Gusia. Di koran aya nu nyaritakeun tentang agama Islam, di majalah aya tentang agama Islam, aya Rasul nyaritakeun tentang Allah teh pangeran anu asli khaliqus samawati wal ard, di televisi ambalaya adapun nyana bener jeung teu bener nama cak Allah eta mah ku aing diseuseheula di neraka. Tapi sia kan ngadenge teh sia kiai anu zaman sia. Muhun. Ngadenge nyana sok ceramah. Kosok. Di mana? Muludan. Di mana muludana? Deket material abdi. Sia ngadengekeun. Ngadengekeun mah ngadengekeun. Tah pada teh sia kadenge. Jadi sia iman. Henteu. Malaikat. Sarem. Mana kiai nu sok nyaritakeun muludan da? Iya cuk. Sia nyaritakeun Gusti Allah. Heeh. Nyaritakeun Nabi Muhammad, benar. Sia nyaritakeun akhlak Kangjeng Nabi Muhammad, benar. Sia nurutan Kangjeng Nabi henteu. Henteu. Malaikat. Coba. Banyoan di neraka jahanam, banyoan bae banyoan. Kabatur bisa Muhammad. Wah, akhlak Kangjeng Nabi mah di mana-mana mapah nya nama tungkul Aisyah. Hampura Gusti sok tanggah. Kangjeng Nabi mah akhlakna di mana dahar teh nya nama make yamin laisa bisyimal sebab syimal mah yadu setan. Aisyah sakapeung make kenca. Kangjeng Nabi mah tilok make lepis Aisyah. Amere bupati sia hayo sia ta. Malaikat ulah kebal teuing banyoan bae make cai nu pangpanasna di banyoan. Ya kumaha tadi banyoan? Ya melepuh sih. Maju dagingnya kala luar biasa, tinggal tulang doang. Kumaha panas wallahu alam. Banyakeun mah sia teh coba. Sia eta aya jadi teh. Tuh. Ieu gereja ya Allah. Ibakeun heulanan. Tah kafir munafik musik anu nyana dek berhujah di hareupeun Allah. Gusti
ja abdi mah poho teu bisa kitu. Gusti ja abdi mah nuturkeun bapak teu bisa kitu. Semadon aya rasul. Abdi mah jauh ti rasul. Aya nabi-nabi aya wali-wali. Abdi mah pan teu ka zamanan wali-wali sanga mah. Aya ulama-ulama kiai-kiai. Sia tahun sabaraha? Hirup sia ayo. Abdi mah tahun 2015. Zaman saha sia? Zaman Ki Soleh. Sia ngadegeun teh ka Ki Soleh kafir. Henteu. Sia Ki Soleh mah tuh ka ditu ka sorga sia. Nah, sia ayo. Mata kayu bae geus kiai mah pokona bener untuk mau ceramah bae geus pokona. Ayo geus mah urusan ikhlas jeung teu ikhlas mah teh mangke ku mangke mah geus lah. Pokona ayo bae geus di partai, anu di organisasi, anu di pemerintah, anu di pondok ayo we ceramah nyeramahkeun Allah. Abeh engke ieu kafir-kafir teu bisa ngahujah. Sakitu masyaallah. Kuari dek hujah kumaha. Di Amerika, masya Allah karim, informasi tentang Islam luar biasa. Di Jerman, informasi tentang Islam luar biasa. Di Moskow, Soviet luar biasa tentang Islam. Bahkan gigih jasa di Uni Soviet ya deket kan ke Uzbekistan. Urang Uzbekistan mati baheula nya nama dakwah. Nu datang ke Indonesia ge Ibrahim anak Sabandi urang Uzbekistan. Wali sangat. Urang kuari di dieu ge dang baheula komo urang Uzbek datang ka ayeuna. Terus nya mah. Mentak geus ngaharewas ka kula kiai kalau pengen tahu ulama yang paling istimewa di Moskow ada. Boh, suka di Moskow iya di Uni Soviet. Nanti saya ajak kiai ke sana. Masya Allah, aing ditembak poli. Di sana ada di jantung kota Uni Soviet Moskow. Di situ ada ulama yang sulit diketemukan, orangnya orang Uzbekistan. Masya Allah karim. Banyak orang yang masuk Islam ke situ. Dia dakwah terus. Geus aya masjid di dieu. Anu ngarumatna masyarakat orang Uzbekistan. Ya Allah, terus baik. Anu terus dakwah di Amerika mayoritas urangna urang Uzbekistan. Nu dakwah Suriah Uzbekistan. Di Amerika, terus di Belanda. Nya nama terus bae dakwah teh. Ya Allah, ya Rabb. Tetapi urang ge boga ye napas anu seger diakui di dunia dakwah Islamnya orang Indonesia. Sebab orang Belanda loba nu asup Islam karena dakwah orang Indonesia. Di Amerika ge sebagian asup Islam karena dakwah orang Indonesia. Termasuk di Jerman aya nu loba nu asup Islam dakwah orang Indonesia. Jadi aya orang Indonesia tetap juluduk. Tetap urang mana cenah teh kiai KTP na teh nyawa KTP na teh. Nu di Amerika urang Sulawesi. Anu di Jerman urang Jawa Timur. Jawa Timur. Anu di Belanda urang Jakarta. Ila laga dia, Masya Allah. Tah anu di Amerika tah urang Sulawesi pohara jasa dikagumi tah mah dikagumi. Di Amerika urang Indonesia. Di Belanda urang Indonesia. Ya Allah. Di sisi lain, orang Indonesia pernah mencuat dunia jadi vokalis di Belanda. Orang Lampung, orang eta Maluku tama. Siapa tuh ya? Wali cari kagak lagu lagi. Orang Indonesia emang gue begitu, Masya Allah. Orang kula lamun nyanyi dari lagunya, nah tuh bisa. Tuh siapa ngalah-ngalahkan gak? Ya, nada naik. Nah, agak juga. Geus ganyi mah ulama ke bahasa Indonesia maning Inggris. Masya Allah. Eta orang mana? Orang Indonesia, orang mana? Orang Lampung. Hebat dah. Nah, ieu mah kuari keur carita dakwah. Kajian manu kos kitu mah ambalaya. Ambalaya orang Indonesia mah jago judi sadunia orang Indonesia. Di Malaysia, Amerika eleh, Jerman eleh, orang Indonesia di Malaysia. Judi naon mali bejakeun, nu bogana sa mali bejakeun di Malaysia ayana bupati ge sok dari itu segala gubernur. Kumpul-kumpul doang, sekali-sekali lah judi. Cina, lobana Cina malu. Ambalaya di Malaysia. Di mana cenah? Hayu ge ka ditu naik tongkang. Naik tongkang kayak ngebebes ya ka ditu. Aduh Gusti Allah. Indonesia dakwah lain lalagan. Masya Allah hebat. Lamun baheula di Mekah imam haram orang Indonesia nu dipilih jadi imam haram teh minimal kudu hafal tafsir 3. Berarti geus di baheula kapan?
Tiba heula Syekh Ahmad Khatib Syambas Imam Haram. Syekh Nawawi baheula kungsi jadi Imam Haram. Kabelah dieuna. Terus ya kitu Syekh Ma'mun Banten Soleh eta teh kungsi jadi Imam Haram. Kemudian Garut itu pernah jadi Imam Haram. Ya Allah ya Rabbi, lain letik-letik Indonesia mempengaruhi dunia dalam bidang dakwah. Kuari ge masih terus kita. Numandak lamun di Amerika tajauh ke Allah, teu bisa nyeun hujah. Teu bisa. Di Jerman kuari tajauh bawa pangeran Allah, disiksa bae tetep jana deuk berdalih kumaha moal bisa. La yumkinuhumul ihtijaj bidzalik ma isyhadihim ala anfusihim bitauhid. Baheulana geus nyebut ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala syahid. Mun kuari nyana pohoan pan aya kiai-kiai terus. Mantek urang kuari di satu sisi keur acak-acakan, di sisi lain saat acak-acakan nu asup Islam pohara jasa di Amerika, di Belanda, di Inggris. Lain lalagaan nu asup Islam. Bingungeun kuari. Kuari teh di bulan kamari bae, di bulan kamari di Amerika aya 3 gereja anu dibeli bulan kamari, 3 gereja dibeli dijadikeun masjid. Masya Allah eta kakak bulan kamari do. Encan bulan Ramadan. Ieu kakak sawal di Ramadan. 3 gereja di bulan Ramadan. Anu gereja-gereja dibeli dijieun masjid karena masyarakatnya geus muslim. Masyarakatnya geus muslim, gerejana dibeli dijadikeun masjid. Di bulan Syawal aya 3 gereja di sekitarna geus muslim. Mantap kuari teh dikhawatirkeun lamun Presiden Donald Trump wallahu alam cuma sakadar kasieunan wallahu alam ge apa yang terjadi ka ditu. Wallahu alam. Jak kuari ge anak buah Donald Trump teh ka urang tah. Si Haritanu eta teh anak buah Amerika. Danana langsung ti ditu. Sing hade teh sia nyana berkunjung ke pondok pesantren make sorban dibawa ke orang NU sing hade akidah awas langsung tama dana lagi di Amerika lah hayang sabaraha bae nyana teh ada kristenisasi Indonesia eta mah urusan nyana urangna sing hade kuari eta sebagai utusan opat nu jekel di Indonesia anu nyekel de kristenisasi teh nyana mamalana useukeun nyana hayang jadi presiden. Ahok engke jadi gubernur, rencana bakal jadi wakil presiden. Deuk kumaha coba ayo mun dicarakel ku nyana deuk kumaha. Ngantak kuari berusaha coba menggagalkan. Eta kiai-kiai sok ngararomong. Bagaimana cejakna? Kalau ada orang Indonesia cuman enggak jujur, kemudian ada kafir jujur, mana? Kunaon milih kafir jujur? Bodoh-bodoh teuing, atuh dek jujur di mana? Puguh ada ka pangeran ge teh jujur. Jujur kumaha? Ada ka pangeran bae geus bari ngabohongan. Atuh komo deui ka urang. Desya. Teu mah kiai payah tah anu ceramahna maningan kafir jujur cegiana teh. Jala mun deukeut aing pencit ku aing sia. Naon nu dipencit embe. Kudu gitu geus. Bantak kudu hiji-hiji. Maning kafir, maning muslim. Kitu milihna. Ulah dihijikeun eta 2 kata lamun ceuk ahli bahasa mah. Maning kafir jujur atau maning mukmin teh jujur eta ulah dihiji-hijikeun hiji-hiji maning mukmin maning kafir hiji heula ka mukmin kafir atau mukmin kakarak didinya lamun geus mukmin nah maning adil maning nu henteu karak kos kitu ulah dihijikeun maning kafir jujur atau maning ya 2 kata salah sia salah hiji-hiji kafir mukmin kitu heula. Mantak geus oyak-oyak Jakarta ulah kada jadi. Bahaya. Kamari ge kipu dulu. Bahaya. Pas dibere duit bahaya dak. Saya ada dak bahaya tah. Barang dibere deui lah sabado sararia. Sabado sararia nagara ieu dak lah horengnya mah geus bem tit bem. Ya ada hari tanu ya gula mangan sakadar ngasing hade bae ai urusan milih mah sabodo ngan sing hade teh akidah sih ada nyana orang kafir masa sih urang milu ka orang kafir aju boga nyana naon gara-gara partai Pirindo teh naon ngaranna naon tuh siapa nyaho asup meureun aing ge dibelok-belokkeun abes sia kos kitu tah maksudna kiai
ada asup kadinya aya tuh dikeresek dikeronjo kiai geus asup ka naudzubillah min dzalik naudzubillah min dzalik wa min dzalik emang cenah pan kiai nyawa kula kan sok ngobrol jeung inohong partai tek seberapa partai Perino kemana nunggu kunjungan kemana di Banten pesantren anu anu geus jadi PAC saha dikeresek aya kon masya Allah kok kiai bisa gitu sih kadahanan tasawuf mah anti ngadahar duit pamarentah atuh lagu laki lekos gitu eta kan dolun mudilun karana ya Allah sih ada ya sih ada nya anak urang pemajikan sih ada kemudian saya tak ulah sih ada ayo bapak mulai pikiran eta si bapak ada kos gitu blow on bapak mulai pikiran pan usaha jang saraya ulah asal duit bayar sekedar hati-hati jaga iman urang ulah datang ka engke dihijikeun di akhirat lantaran urang milih eta sigade jaga akidah jaga lingkungan jaga negara hubul watan minal iman Kangjeng Nabi kapan diusir ke Madinah begitu diusir ke Madinah kemudian ke Mekah deui ceri Kangjeng Nabi kunaon cek sahabat ceri laula ukhrajtu lamun kuling teu diusir lama kharajtu berarti naon di jero hatena cinta tanah air begitu Kangjeng Nabi ninggali Mekah sok nanyakeun ka Kangjeng Nabi teh kumaha Mekah lamun aya tamu ti Mekah ka Madinah kumaha Mekah kumaha daerah anu eta naon mantak ditanyakeun kumaha lembah anu kumaha bapak anu Kangjeng Nabi selalu nanyakeun mun aya tamu ti Mekah teh ditanyakeun kumaha Mekah keuf Mekah cek Kangjeng Nabi ditanyakeun deui kumaha wadi anu ditanyakeun kumaha kampung anu ditanyakeun kumaha bapak anu nah ditanya sahabat tanya Kangjeng kok bake nanyakeun Mekah kuna laula ukhrajtu lama kharajtu lamun kuring henteu diusir moal kaluar teh Mekah kuring teh cinta Mekah lantaran aya Baitullah nah ieu keur carita Kangjeng Nabi cinta tanah air atuh urang ge pertahankeun tanah air mah nya kudu kafir cincek kudu jadi di dieu ngalalakon je sundatan lah tuh masyaallah ieu mah jang dalil we ge di akhirat aing ge beusi ditanya ku Allah bajar aing satuju henteu Gusti saha caksina Haji Makmun beres eueuh ngabesan teu bisa para saksi Haji Pendi mah nya mah ngabesan ka di ditu nganten teu deui henteu ge emang nya sinis bae ka aing وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَلِكَ sakumaha Gusti Allah ngajelaskeun merinci sakumaha tadi nufasilul ayati kaulan wa agung nafsil merinci kana ayat-ayat nubayyinuha mislama bayanal misaq sakumaha Gusti Allah nu dijelaskeun tentang perjanjian ieu teh liat tadabbaru supaya malalikir para kufar kafirin anu geus jelas di negara-negara kafir komo di negara urang mah di negara Indonesia aya negara Islam lain ngan mayoritas Islam nu mantak lamun nyaritakeun tentang akhlak Kangjeng Nabi teh geus teu aneh di Indonesia mah sebab kiai-kiai teh boro-boro kiai artis ge ngadakwahkeun Kangjeng Nabi artis anu teu nyaho naon je di Bandung Kang Ibing dakwah Muhammad ye di dia di Indonesia ka raja-raja dangdut dakwah niku atuh kan Masya Allah haju lagu-lagu lagi deh lamun kurang didangekeun atuh lagu dakwah eta teh ya Allah ya Rabbi sok geura lagu naon coba lagu dakwah tuh siapa ditanya kos kitu ngarti ayat henteu Masya Allah dasar ngahiji bener jeung si eta nah iya supaya mikir geus ngadenge kafir-kafir waya di Indonesia mah sangat ngadenge lamun kamari ieu di Jakarta hampir huru-hara nu kukula dicaritakeun 2 tahun ka tukang bahwa aya suara azan kemudian orang Amerika di dinya teh kitu memohon supaya jangan kedengaran pan malah digedekeun di Jakarta
Kemari terjadi kapan? Gara-gara suara azan. Teu bisa ditahan di urang. Terus azan terus bedaikeun make sampai keur habak jauh urang. Jeung ulah nu ngeunaheun sorana. Abah nyana sebeleun urang ge sebel. Tuh aya nu ngeunaheun urang ge sok ieu we gade ngeunaheun apa teh budak azan. Ih, hebat amat. Ulah nu ngeunaheun nu bok-brok bae manengan. Urang ge sebel ngadengeun asal ngeunaheun cicingna teh budak. Aduh, tapi deres. Jadi pan puyeng kabehan. Adzan mah kos kitu ieu adzan mah. Jelema azan setengah 12 ribut kabeh. Hoi, datang ke demo. Can waktu. Berarti perhatiannya gede kan? Berarti perhatian gede. Ketika azan jam 12 lewat 10 cara ricing bae. Nu demo nu datang eueuh. Mentak dianjurkan jam setengah 12 azan kabeh. Yes. Maksudnya naon? Keun ada remo kadinya kabeh. Salah waktu demo. Ho. Datang kadinya. Ji, hebat oge cek urang teh. Di Indonesia masalah waktu bae ge demo. Salat henteu. Wa kadzalika nufassilul ayati kitulah sakumaha Gusti Allah ngajelaskeun sakumaha tadi perjanjian-perjanjian di alam arwah nufassilul ayati kaula nafsilkan ayat-ayat maksudna supaya mikir jeung wala'allahum yarji'un supaya kafir-kafir babalik tina kakupuranannya nyabut tina kakupuranana nyana jadi asup Islam patali jeung hidayah kan masyaallah jelema-jelema gede nu di Inggris geus ada asup Islam di Amerika rupa di Jerman kitu kene pohara di Bitung budak sakola asup Kristen batur bae geus asup Islam kunaon di urang asup Kristen barang ku urang diperhatikeun hidayah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha mahal hidayah mah nu bogana lain Kangjeng Nabi komo urang tetapi nu bogana Gusti Allah Subhanahu mudah-mudahan kafir-kafir berusaha asup Islam mudah-mudahan urang nunggus Islam dibere teger Islamna urang anu geus teger Islam mudah-mudahan dibere daek mantap ibadah ka Gusti Allah sehingga dibere tetesan ma'rifat sinar ma'rifat ku Gusti Allah hingga urang terasa jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bishawab.